Lamun urang nyaritakeun tentang kehebatan ulama-ulama baheula geus puguh Syekh Nawawi jeung Habib Utsman, ai eta Syekh Khalil jeung minantuna, ai eta Mbah Bolong nu aya di Ampel, sarua hampir sarua dongeng-dongengna. Ketika Syekh Nawawi datang ke Jakarta ku Habib Utsman geus dilempengkeun masjid teh, tetapi cak Syekh Nawawi ieu kurang ngaler saeutik. Udah cak Habib Utsman, udah saya kompas melalui rubuk, tetapi ini masih kurang. Habib Utsman geus kolot, Syekh Nawawina umurna kakarak ge 13 tahun. Masya Allah karim dina manakibna. Ketika Habib Utsman rada marah, Syekh Nawawi seri. Begitu Habib Utsman mendesak, dari mana Anda tahu, wahai Nawawi, bahwa ini masjid kurang ngaler? Langsung ku Syekh Nawawi tanara dikitukeun doang tah. Make curug. Begitu digitu-gitu set. Nah, coba lihat. Di deuleu ku Habib Utsman, Masya Allah, Baitullahna katingali masjid kurang ngaler, kakarak. Didinya Habib Utsman meluk, sanggeusna meluk cium tangan, Syekh Nawawi embung dicium tangan ku Habib, malah Syekh Nawawi nyium tangan ke Habib Utsman. Habib Utsman embung dicium tangan lantaran jahnya arhun bahwa ieu wali. Akhirna ieu embung dicium, silih tangkep didinya. Tuh mulia budak halna dicium ku Habib, teu batal ka Habibanana, Habib nyium Syekh Nawawi. Ya karim, lantaran nyahueun Habib Utsman bahwa ya Syekh Nawawi waliun min auliyaillah. Sarua Ki Khalil Bangkalan, sarua Mbah Bolong, seperti kos gitulah.